Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Setiap jelema nu iman ngaku cinta ka Nabi, di mana ngaran Nabi disebut eta jelema nu iman ka Nabi ngajawab sallallahu alaihi wasallam. Muludan tiap tahun tapi eueuh hasilna, ngaran Nabi disebut ngarobrol wae, pan acara sia ieu teh lain nyengir mikir sia teh salah salon pindahkeun salon aku sia kana kenteng ka ditu. Terus maka karak aing ka dieu nitah aing bae. Sia nu ngeser ngalawan wae. Ieu pangaruh lapar kieu. Jawab Bu sallallahu alaihi. Awas hasil muludan kudu aya. Ngakuna cinta ka Nabi tapi ngaran Nabi disebut tadi jawab ku sholawat. Hati-hati alasanana hilap moal poe sia hilap wae, tiba ngaran Nabi dijawab ku sholawat kudu nerap dina hate aya cinta maka Nabi. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara sebagai pembuka ceramah tapi sekaligus pamitan. Sabanana aing teu kudu naik. Sabab geus tutup acara. Geus tamat ceuk manehna. Atuh geus tamat mah aing mubadir naik oge. Atuh tadi ngomongna kitu, nu tamat teh abdi duaan protokol. Asep Mubarok mah encan
atuh aing rek balik pieu ka dieu da geus ditamatkeun ulah kitu-kitu deui ya geus dihampura ulah sakali-kali deui aing jauh-jauh ka dieu can assalamualaikum geus tamat geus wabillahi taufik sakalian kitu bisi dina acara-acara gebiar kieu ulah wakat buah tomat buah peuteuy ulah waka encan tamat euy kitu atuh atuh aing gawe encan capek ti Cikampek ka dieu titah langsung tamat atuh aing teu babawaan balik geus disiapkeun geus tamat tadi kunaon protokol diheulakeun maaf si Azam Mubarok moal naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nepi ka isuk aing di mushola we di ditu dieu nuhun ko protokol wabil khusus anu sangat dimuliakeun para alimil ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana anu sami kusim kuring dihormat tur dimuliakeun kunaon para ulama para kiai para asatid kudu dimuliakeun maaf urang moal nyaho Islam jeung eusina moal tertanam dina hati urang rasa iman rasa cinta ka Allah jeung ka Rasulna lamun syariat teu aya jasa-jasa perjuangan para ulama para kiai anu geus nyampaikeun Islam ka urang tah ieu resikona yang hareupan awewe teh kieu cuek wae cing atuh bagan aing ngomong sia cicing memang ibu-ibu teh paling rajin ngaji ka mana-mana jujur urang mah bapak-bapak eleh lamun eueuh gerakan pengajian ibu-ibu rarasaan pareum syiar Islam leres teu itu patut dihargai kerja keras ibu-ibu ngaji eueuh kacapek ngan tiap balik ngaji tara mawa ilmu eta wungkul sia teh sabab di pangajianana cuek jeung guru mah guru nggak bahas ilmu sia nggak bahas kiriditan COD dibawa ke majelis ya rada curiga aing lo bawa banget online di dia tuh si Lajada si Shopee araraya ting ya tiung geus lalunas ting can ya pantes nu geus lunas mah rapih tiungna nu nyengsol ta eta can lunas ka ciri oh itu diomekeun itu geus lalunas geus coba tolong dibiasakeun tiap ngaji ibunya aku lengkah tiap balik ngaji kudu mawa ilmu syaratna di pengajian ulah ngagandengan guru anu keur ngaji lain leres-leres dengekeun sia teh geus ya eta nu ngarobrol wae ta tadi da bapak-bapak mah caricing ih adem bapak-bapak mah da malolor oh ente aya bo sing menang ilmu tiap balik ngaji ilmu na diamalkeun hai rajin mah rajin ke pengajian jauh deket jadi udag terus tapi kalakuan terobah-robah memeh ngaji molotot kasalaki balik ngaji mungkin burial bunceli kasalaki atau jangan naon sia ngalengka tapi lain di dia lain ibu-ibu di ditu beh dia saeutik bo kepikeun tolong saling menghargai leres teh tim mimiti datang acara ngobrol
ameh menang ilmu nyaah lengkah. Di mana menang ilmu amalkeun insya Allah. Lamun teu aya perjuangan para ulama para kiai urang moal nyoho muludan acan. Pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi, can pernah ngadenge suara Nabi, can pernah, tapi kunaon dina hate urang aya rasa iman, rasa cinta anu sakitu hebatna ka Nabi. Jasa para ulama, para kiai, para asatid anu geus ngabejakeun Islam jeung eusina, ngawauhkeun Allah jeung Rasulna ka urang dina pengajian. Berarti urang apal kana hikmah memperingati maulid Nabi ti para ulama, para kiai. Leres aya jasa batur ieu teh. Yuk urang belajar jadi jelema bener. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener? Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres teh? Cing atuh ai panggih jeung kiai jeung ustad di jalan kirang baras ya mere rokok. Atuh nanya-nanya siapa? Padahal mah anakna dididik ku kiai ku ustad di majelisna di pasantrenna, budakna bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, akhlakna jadi mulia. Masya Allah, aya kolot si santri panggih di jalan jeung kiaina teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Tas ya mitnah ka batur. Eueuh di dieu mah. Teu ayanya teu aya nu ngaku. Padahal lamun anak nangis dididik ku kiai jadi soleh, akhlakna mulia, anu kasebut-sebut mulia ti heula mah indung jeung bapakna. Guruna mah teh kasebut-sebut. Anak saya eta ku rajin ibadah, rajin berjamaah, ngajina meni sehat, anakna mulia, anak si Edi. Kabeh pada muji teu sangka si Edi bisa ngadidik ka anak, pajarkeun menang si Edi. Ustad nu ngadidikna disebut henteu? Disebut henteu? Tolol. Teu nyoho balas budi. Tapi giliran aya santri, oknum santri akhlakna goreng, belegug, bedegong, maaf, indung bapana teu kabawa goreng, tapi kiai nu jadi guru na kabawa goreng. Bener tuh? Santri mana eta meni goreng akhlak itu? Biasa kiai eta. Ceuk kiai aing teu nyaho naon-naon. Kabagian gorengna. Masya Allah. Yo orang belajar berbalas jasa. Jirang bara mere dunia teu bisa ka kiai ka ustad atuh mere doa nu bagus. Doakeun para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Nah itu nini geus salah ngaprek amin teu jadi kunaon eta. Ya bapak-bapak satuju. Asa eueuh lalakina ge ka mana eta. Mayoritas randa sugan di dieu mah. Bapak-bapak satuju. Ibu-ibu satuju. Pasti. Keun doa terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah di lejak nini. Nu penting doakeun para kiai, para ustad, para panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, diberi turunan anu saroleh tur solehah, anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya kan? Heueuh ieu tah anu suka WA aing we teh. Heueuh kanyahoan ku anjing. Kang Ustad Njang. Ya Allah, tentunya ya acara teh ujug-ujug terjadi lamun taya perjuangan jeung pengorbanan leres teh.
perjuangan anak naon Asep geus lila panitia nyerian tanggal hayang ngondang sa Asep Bubarok disusul ku pengorbanan non pengorbanan anak harta tenaga pikiran harta dikorbankan aya tenda aya sound system aya kamera maaf ieu lain nu panitia ieu nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta para jamaah para panitia leres teh ting lunas ting can geus lunas aing nu dianjuk tega njang sia teh harta dikorbankeun tenaga dikorbankeun bapak-bapak ibu-ibu para pemuda para santri banser milu berkorban supaya naon supaya terjadi acara alhamdulillah pikiran dikorbankeun Ustadz Njang Nur Zaman geus riweuh pikiran anak sieun si Asep Bubarok teu datang atau lamun teu datang manehna nu dileyak coba undangan geus nyebar ka mana-mana lah bohong onak Asep Bubarok ripuh Njang mun aing teu datang tak tilu poe ka tukang geus ngawe-a we ta jelemana teh kasieunan beureunan tilu poe ka tukang kring Njang bah ulah hilap tilu poe deui isuk-isuk kring Njang deui wae ih aing bah ke sore ek berangkat jam baraha we bebas pusing Ustadz Njang digitukeun ningali Sherlock sajam nyampe bada maghrib bada isya nyiapkeun mobil dieu rek berangkat ka dieu karek naik suku sabelah kana mobil kring Njang surjang deui wae bah posisi di mana karak naik cokor sabelah ampun Njang tidak aku foto aing kudu di suku aing kudu dipoto yang bukti biar berangkat ternyata sajam nyampe ka dieu kuring geus datang Ustadz Njang bunga beban pikiran geus berkurang alhamdulillah ringan Asep Bubarok datang begitu asu kamu solom ih teu nyangka aing ternyata kepribadian Ustadz Njang teh kitu resep nyium lalaki aing korban pertama amit-amit ulah sakali keleding Njang geli deh wah ya Ustadz Njang bisa viral ya na YouTube tak eta jelema ta kamera sorot banget na ini kamera teh nago gue diuk wae itu maka di itu Njang peran utamana ieu wah bener telat ya kameramen telat geus kapalang soalnya ya yang terkenal ya dunia terkenal muka YouTube di dunia di mana wae nu ceramah aing eta nu ngupload nu di Riyadh nu di Thailand araraya da muka YouTube ini keur nyengir huntuna dua eueuh eta viral di dunia di Amerika di Kanada nyeretel YouTube aya orang Islam orang Indonesia orang Karawang bahkan nu tugas di Amerika aya di California orang Karawang ngupload nepi ka langsung SMS WA emang Pak Kiai di Karawang di Cikampek aing abdi di Karawang Kiai di mana abdi gaduh dinas di California Masya Allah meni bangga orang Karawang di California ke kulimacul jauh-jauh tuh kulimacul di Amerika ieu tah Njang eueuh deui kamera teh geus ya engke lah di video ku aing khusus tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan Maulid Nabi Muhammad
tadi omongan ti awal ngadenge ngaran nabi jawab salawat ngobrol ayo Pak resikona awewe teh kieu ampun kudu mawa lem power blue rapat bibir cicing budak ya penerus rocet ya. Ya Allah ya Rabbana bungkus ngarana peringatan maulid Nabi Muhammad eusina ieu bungkusan naon asep pangajian pangaosan punten gason ehona dikurangan deui mental ya teh jadi vokal kurang jelas karena ceuli lamun ngaji Quran ngeunaheun tah lamun ceramah mah vokal kudu jelas tos mental ieu deui maka riung ku imah jadi eho lamun mental kieu teh ngeunaheun tuh poho aing nepi ka mana tadi tah eta kitu naon hartina pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga tos cekap disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajal manu ngalengkahkeun suku indit ka majelis taklim maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga pantas aya jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun suku indit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin kenceng indit henteu hareupeun imah aya pangajian rutinan minggonan hare-hare pura-pura teu nyaho aya nu kitu aya salaki sia lain ibu-ibu lain bapak-bapak ibu-ibu tong dibahas urusan pangajian paling rajin paling kompak paling semangat ibu-ibu di mana-mana ieu nu hese teh lalaki pengajian hareupeun imah hare-hare bae kiai mah kiai ngabahas wudu ngabahas fikih ngabahas keimanan ngabahas tauhid hare-hare bae di imah leres mun ibu-ibu paling rajin makana kuring di Cikampek ngayakeun minggonan sahriahan tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun 100 ka lalaki nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batu aing jadi magahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu jujur lain muji hareupeunana ngan olok kejo eta masalahna awewe teh tikaop ngasongkeun kahakanan ih karena diasongkeun seak leungit nah sia cicing sia bolu teu kaur cau geus jeruk lah leungit mata kulahaneh Pak ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh ayo sia mimin tati nunung sia dengekeun ibu-ibu mah kitu ay banget maka guru kos nu heueuh di majelis leungeun ngatur sleting tas tekop anu liwat jeruk liwat tewak bebeskeun sleting da bisi luncat deui meureunan cau ruang nyinang geus bolu bebeskeun ih nepi ka panitia leungit piring luak liuk lalaki teh eta teh modus nempo batur meleng cau leungit hiji ku Ustad enjang di kantongan sok teu percaya kodok na kantong calanana pasti aya cau cau raja
Raja Bulu cicing nenek milu nyengir kos nu ngarti bahasa cicing ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet kayak ceramah maneh nami lu ceramah di juru singkat cawis jeung babaturanana. Lamun ngajar bapak-bapak mah adem teu aya beban, sunyi senyap jempling teu gandeng da malolor. Sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liheuk neangan tembok jeung tihang. Jang naon jang atur strategi naon nempelkeun tonggong kana tihang. Lamun tonggong geus tempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu enggeus damai lalaki mah kan ieu nu gandeng teh. Masya Allah ibu-ibu sing istiqomah amin. Lamun daya gerakan langkah majelis talim ibu-ibu bisa parem ya syiar sing panjang umur sehat walafiat garampang rezeki segala rupa pengorbanan para panitia para jamaah pangdersan baik harta tenaga pikiran nu dikorbankeun mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh rezekina ekonomina usahana urang dieu sing leuwih dibarokahkeun ku Allah buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kayak pasukan benah karak ya hadroh silahkan gemakan sholawat kerceramah mah ulah waka ngibar-ngibar supaya naon supaya fokus ka dieu. Nah sok dari heula urang ngaji heula urang indit jauh-jauh bawa bendera datang ke lokasi begitu balik teu menang ilmu sing menang ilmu doakeun sing saroleh barudak ya amin. Sabab ieu para pejuang-pejuang sholawat ieu teu mikirkeun ka capek leumpang jauh bari manggulan bendera itu ai balik teu menang kejo wah bahaya sia penta kepanitiaan tah enjang tah panitiaan tah sok ngan ulah waka ente aing ge can dibere keula. Bu untung orang jadi umat Nabi Muhammad aing kudu kumaha ieu ngomong astagfirullah no sallallahu alaihi wasallam apa aing ngomong tadi teu didenge kitunya. Ya bangku plastik teh Kang punten nyungkeun bangku plastik ieu teh pendek teuing diuk teh asa ngalelep bujur teh jadi eungap aing diuk aya kieu teh mending bangku plastik teas ceramah diuk jadi kieu aing siga hayam nyeleung-leum keberes ceramah noga aing jadi opat mung aya teh keun teh aya mah kuring balik heula ka Cikampek nyokot heula. Bo untung orang jadi umatna Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen urang umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Di mana ukuran kemuliaan urang umat Islam di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen nu ngajadikeun urang umat Islam mulia asep apa gara-gara aya salat 5 waktu umat Islam umat nu sejen eueuh salat 5 waktu apa nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan umat nu sejen eueuh puasa Ramadan apa nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh umat nu sejen teu aya haji umroh. Urang tafakuran babarengan ayeuna maaf lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang nu 5 waktu zuhur asar maghrib isya subuh maaf khusus jang pribadi si Asep Mubarok lamun rek ngukur kemuliaanana di hadapan Allah make salatna nu 5 waktu si Asep Mubarok tahu diri sadar diri lain suudon lain goreng sangka ka Allah lain tapi si Asep Mubarok ngarumasakeun diri
kualitas salatna nu 5 waktu masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun teuing urang dia mah. Oh geuning caricing kadenge teu jelas teu suara atuh teu ngajawab. Urang dia mah sarolatna geus harusu meureun bener saking kuhusu nepi ka peureum-peureum khusyuk lain poho rakaat sugan teh peureum teh khusyuk padahal keur nginget-nginget rakaat geus sabaraha cek sia khusyuk tadi. Ayo rasakeun kahusyuan urang geus aya can. Geuning eta jujur sia teh ngaku. Tapi yakin sih ibu-ibu mah geus sararusu di dieu mah nya. Khusyuk ibu. Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa. Ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleu khusyuk. Allahu Akbar. Peureum takbir hayang katempo khusyuk. Begitu bar leungeun kana dada setan teh cicing. Bener nu kieu. Thank you very much. Jadi depan aing ngabela anu hadir belah ditu kahalangan salon. Daripada salon dipinahkeun aing nu ngeser. Ngan belah ditu jadi teu kabagean. Lain nuhun aing butuh saweran. Tos gupingkeun. Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bis. Ai takbir nepi ka peureum-peureum atuh ieu budak jalan-jalan wae bulak-balik satrek ngaji-ngaji diuk atuh anu bener ngan balanja we sia mah percis inung sia. Astagfirullahalazim. Cicing sia teh diuk atuh geus. Meni percis indungna. Bo. Tu aing poho deui wae. Pantas dina hiji riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelingan ka para sahabat pelajaran jang umat. Samemeh niat salat dibacakeun baca heula kulhu palak bina sakali-sakali terus baca doa. Doa perlindungan samemeh niat salat dibaca. Mana? Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Osok dibaca osok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampurakeun ngabohongna amin. Aya naon di Ustaz? Ieu budak cicing jang bager kasep caliknya. Sing soleh bager sing soleh. Sok ayo. Ulah ngaborol bae. Bo. Eta doa diantarana pelajaran ti Kangjeng Nabi supaya orang dijaga diraksa waktu keur salat ulah kagoda teuing ku setan. Sabab setan geus janji di hadapan Allah, iblis geus janji di hadapan Allah sehingga dilaknat ku Allah jadi ahli neraka eta iblis gara-gara Adam. Makana janji ka Allah panjangkeun umur kaula sabab kaula rek nyiaran rek niangan pibatureun di neraka ti golongan manusia turunan Adam nu jadi sasaran urang umat Islam. Cai haneut teh karasa we kebesekan urang nu jadi sasaran umat akhir zaman. Lain di luar ibadah wae urang diganggu ku iblis ku setan di jero ibadah utamana ngagagalkeun kana kahusyuan mana nu digoda asep hate keur salat hate lain inget ka Allah ka mana-mana inget kana popoean salat lohor jaba geus gararing guludug di sada jaba budak areuh
nya ti isuk geus garing ayeuna kahujanan eta salat lohor garaba gurubug teu pararugu hate bisa kagod panon kagoda keur salat diganggu ku setan terutama lalaki lamun salat berjamaah maaf ai takbir nepi ka peureum-peureum begitu bar leungeun kana dada eta panon lain ningali kana tempat sujud lain macaan samping batur nu dihareup ayo sia bapak-bapak dengekeun tah tuh bener ku gue eta salat takbir ka peureum-peureum begitu bar bray hareup oh BHS mahal can kabeli tapi da atlas ge alus Allahu akbar ngan bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah eta lamun malaikat tukang heureuy eta nu salat geus ditajong eta ku malaikat sia balanjana di mana tolol salat mah paya harga samping makana maaf ya ibu-ibu lamun boga budak lalaki sok rajin ini kamu sholat ke masjid rek berjamaah sholat atur bajuna ku indungna ulah sabebasna sadaek-daek ai berjamaah kudu nu polos bajuna sabab ulah ngaganggu ka jamaah nu sejen lamun sholat berjamaah lain mikirkeun diri sorangan tapi gigireun tukangan kudu dipikirkeun kahusyuanana dia mah kos iklan dipakai berjamaah ku budak menang iklan hadiah ti kacang Garuda nu ngajublak di tukang ini kacangku ngarendeng jeung budak make kaos hadiah kopi kapal api menengah jeblak jelas lebih enak atuh dibaca kudu tukang keur salat ini kacangku gigireunana jelas lebih enak nu salat jadi mikir ieu kacang nu mana berjamaah mah kudu mikirkeun ulah mikirkeun diri sorang panon diganggu irung diganggu hampura imah nu deket masjid waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin bisa anu salat lohor keur lapar maksakeun salat heula di imah nu ngagoreng lauk asin haseupna mulek ka jero musala nu salat langsung murilit aduh ieu mah cocokna jeung peutuy euy samal goang lah sanguna diliwet balik salat ngaliwet Allah Aisyah reka mana irung diganggu panon ceuli waktuna salat maaf nu deket masjid urah nyetelan musik bisa anu salat ceuli na can istiqomah masing-masing kiai teu bisa masing-masing jeung jelema nu sok ibadah sadar diri dina hiji waktu urang bakal butuh doa-doa jelema nu ibadah leres teh giliran aya kamaotan anggota keluarga urang pasti nu disusul mah jelema nu sok ibadah dipenta doana kos nu teu butuh ku jelema nu sok ibadah butuh ku doana bener teh butuh ku ustad butuh ku kiai sanu rek nguruskeun mayit bener lamun ustad dan diiji dan jamaah diijinan nu sok ibadah pek anu maot keluarga urang rek kumaha cek ustad masing-masing eueuh nu bisa ngamandian leuheung mun anakna beunghar mayit bapakna digotong asupkeun na mobil dibawa ka setim trak ku mayit di setim butuh teu kuno ibadah butuh teu ku para kiai para ustad butuh doa-doana jeung nasehatna leres neng cicing neng cicing iya waktu na ngaji cicing ulah nurutan indung sia geus pugu indung sia rocet wae sia mimilu rocet ngobrol wae maafnya keur ngaji awas menek pindah ngobrol pindah ulah di dieu ieu ceramah asa di PAUD aing ngaji teh ya jeung TK ongkoh ieu
taman kadaluarsa tuh. Cicing neng ameh menang ilmu. Ceuli diganggu musik kajeleger asup ka jero masjid eta sorakna bisa aya can istiqomah. Ceuli anu keur ibadah preman balik muludan insap lohor salat ceuli can kuat ngajeleger kaset ka masjid kadenge kasih goblok hulu uget-ugetan encan belah ditu jelegeri ka masjid kadenge piraku sia ruku ngebor cek malaikat dibor sia ku aing di akhirat. Ya Allah ceuli kaganggu panon irung encan nu hiji ieu ulah waka santri ulah ka jamaah kiai na ge eleh sakumaha husuna eta kiai salat kudu hiji ieu teu kuat nyang hareupan leungit kahusuan naon asep kiai keur salat nahan hitut pasti anu ngalaman sia ayo leungit kahusuan dilema eta pikiran keur salat antara ya dan tidak. Ya batalkeun, tidak, tetap dalam pertahanan. Dibatalkeun nyaah sarokaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Ripuh eta salat kitu. Coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut. Etanu salat nahan hitut tibujur ka hulu ngagerbeg gitu. Geuning asepnya ho aing ngalaman. Mantak bapak-bapak lamun berjamaah di masjid di mushola hareupeun urang aya nu ngagerbeg tibujur ka sirah. Itu patut dicurigai. Eta jelema keur perang nahan hitut. Ulah asa-asa Pak batalkeun we babarengan. Daripada ngaganggu pemandakan. Gerewahkeun we ti tukang. Wey, pret langsung ngebeledak gitu. Sabab kondisi kenal pot racing ernen eta keur melengeh saeutik. Anu leuwih jelas ibu-ibu rokna panjang mukena panjang nahan hitut ngegerebegna ti handap. Eta ibu-ibu salat lain yang hareupan gunung meletus lain gempa lain nahan hitut. Jujur kuno eta mah eleh sarerea ge. Nah, wios kadikeun we ka eta na cai hanetna wios cekap ente panas hanet nuhun Kang Masya Allah ka mana deui ngaluh teh lah bismillahirrahmanirrahim. Aduh teu make gula ieu kopi teh. Bo jujur diukur ku salat urang kemuliaan masih jauh. Kualitas kahusuan urang teu aya, boro-boro husu tumaninah ge can bis sing dihampura ku Allah amin. Kakurangan kasalahan tina salat urang sing dihampura ku Allah. Lamun lain gara-gara salat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf, kualitas puasa urangnya masih jauh tina kasampurnaan. Urang puasa Ramadan karak bisa nahan lapar haus wungkul biwir mah teu milu puasa aya aturan ngabuburit nungguan maghrib di jalan nongkrong biwir lain zikir ngagosip ngagogoreng tatangga aya nu kitu aya di dieu mah kumplit aya wae. Pantas saur Nabi 1400 tahun yang silam ngagambarkeun Nabi ngabejaan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Teu saeutik berarti loba umat kami akhir zaman ngalaksanakeun puasa Ramadan eueuh pahalana ngan ukur menang lapar haus wungkul.
sabab tina biwir loba maksi keur puas encan tina panon ningali aurat istri keur puasa manta kaleungitkeun ganjaran puasa istibatur. Masya Allah, ieu mah puasa ngabeberang ngabuburit jalan-jalan ka mall ka pasar atau berbagai macam aurat aya di mall. Bener Asep akang mada salila Ramadan tara liar sieun leungit ganjaran puasa nempoan orat awewe batur akang mah di imah beti isuk nepi ka sore. Hebat. Naon kegiatan Kang nyati isuk mah sare. Nepi ka lohor karak tadarus. Oh hebat. Sore karak we nonton TV. Geuning nonton TV. Asep Ramadan apa dina TV ge aya ceramah agama. Kang nyaho dina TV Ramadan aya ceramah agama ngan aya nu bahaya naon iklan. Kang teu nempo ping-ping bitis awewe batu da teu liar keluar imah dina TV mah jelas Kang hayang nempo ping-ping awewe batur mungkin herang na TV mah komo naon hand body iklan pan ditempokeun bitis jeung ping-ping bening eueuh nu budug da menang milih ping-ping hayang nempo kelek awewe batur aya Rexona bener teh hayang nempo dada awewe batur aya sabun gift merawat kecantikan kulit Anda. Jelas eta jelas tapi da nyara rambung iklanna hand body jang ping-ping na ditempokeun Rexona jang kelek na ditempokeun sabun gigi pejang dada na ditempokeun nyambung eta iklan ngan hiji nu teu nyambung iklan tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek panasaran aing nepi ka ayeuna atuh jang naon tadi deleukeun jang naon eta Softtek teh pikeun naon pan kudu jelas iklan Softtek ajol-ajolan naon maksudna ngelieurkeun lalaki aing nepi ka mikir oh berarti Softtek mah jang awewe anu ajol eta we geus lah ulah jauh teuing geus subhanallah orat mungkin jelas leres. Lamun lain gara-gara puasa Ramadan Asep mungkin gara-gara haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji anu geus haji umroh. Kualitas haji umroh urang can aya nanaonan jauh tina kasampurnaan. Leres. Balik ti Mekah karak menang kopiah bodas. Ya masih Asep ya mah. Balik ti Mekah Bu Haji karak menang abaya. Menang beli di hotel di Madinah. Ngarasakeun nikmatna salat khusyuk bari ceurik di Masjidil Haram. Naon sababna hareupeun urang keur salat aya Ka'bah. Teu saeutik jamaah careurik hareupeun Ka'bah keur salat. Begitu balik ka Pangderesan. Balik ka mana? Ka Pabayuran. Pak Haji Bu Haji salat di Pabayuran henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Terus beak di Mekah meureunnan. Pak Haji Bu Haji ziarah ke Rasulullah ke Masjid Nabawi Madinah. Begitu asup ka raudhah di hareupeun urang aya makom Kangjeng Nabi karek ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata ngerasa isin di payunan aya makom jalmi anu disucikeun ku Allah aya makom Kangjeng Nabi Muhammad. Cerik ketika orang baca sholawat di payunan Kangjeng Nabi begitu balik datang ke Pabayuran Pak Haji Bu Haji maca sholawat di Pangderesan henteu cerik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ci? Geus beak di Madinah. Jujur nu cacan nasib ku barokah maulid Nabi sing nararasib sing bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di payunan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nu boga Mekah Madinah Allah lamun urang rajin menta kanu bogana piratku teu digampangkeun jalan rezekina. Ada orang malain jelema beunghar duit teu boga pimanaeun bisa ka Mekah teu kituan. Lamun cek nu boga Mekah Madinah kudu nasib sanu bisa ngahalangan. Sabab buktina loba jelema beunghar sawahna lega, mobilna mewah, imahna gedong, diajak ke Mekah engke bae paeh ngajemput manten. Daya nasib. Bener teh? Tapi tetangga kuring ustad liek eueur agap teh aya ceuk paribasana da santrina karoret, lain santrina kolot santrina. Cicing sia. Di dia loba nu kitu. Nu koret ka ustad. Eueuhnya. Eueuh nu ngaku. Eta ustad tahun kamari bisa hajian. Batur mah nu daftar 10 tahun nunggu, 12 tahun nunggu, can indit-indit. Ustad keur cicing di imahna, datanglah pensiunan pagawe pupuk Kujang Cikampek. Ustad, masih inget teu ka abdi Pak Haji Gunawannya? Mohon. Baheula abdi keur nyieun imah di Bekasi, Pak Ustad diteang ku abdi dijemput mingpin doa keur nyieun imah. Oh iya, emut 5 tahun ka tukang. Eta imah teh Ustad geus dibeli kagusur ku pabrik Korea. Dibeli 2 miliar eta tempat jeung imah. Abdi nyieun imah deui nu anyar geus beres Pak Ustad. Terus Pak Haji bade naon atuh ka dieu? Pugu aja minta KTP Pak Ustad. Saya duit loba kene hayang ka Mekah hayang hajian anu harga 250 juta langsung berangkat plus. Ngan abdi can bisa ngadoa itu ieu ustad wayahna mingpin doa di ditu di Mekah jeung di Madinah urang hajian ceurik eta si ustad. Batu nu daftar 10 tahun 12 tahun can indit si ustad. Ngan ukur sabulan didaftarkeun anu ONH plus langsung berangkat bisa hajian. Ayeuna geus jadi haji. Teu bogana naon. Nu boga Mekah Madinah Allah. Hatena rajin menta kanu boga. Digampangkeun jalan rezekina ku Allah. An pedah balik ti Mekah na diladedek, dialadek di harina ku tatanggana. Haji kosasih cenah. Naon ongkosna dikasih. Iya eta jelema iseng gitu teh. Mun itu mah Haji Tower cenah. Haji Tower, main nama ongkos ke Mekah na ngajual kebon dibeli ke Telkom di Jen Tower. Duitna dipake ke Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullah. Mun itu Haji Mansur cenah. Naon halamana di Guesur. Nu belah ditu mah Haji Wahyu cenah. Naon sawahna payu. Ongkosna ngajual sawah tidinya. Atukeun bae sawah maneh nalin sawah sia. Batu nu ngajual sawah sia nu ripuhna. Pusing aing jelema kitu tah. Coba diajar melak cabe ameh jadi cabe. Diajar melak hade ameh jadi hade. Batur bunga urang milu bunga, siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Lain amin amal saya teh. Kudu milu bunga. Kuring mah teu habis pikir ka jelema nu usil nu kitu. Kumaha lamun aya jelema bisa berangkat ke Mekah gara-gara ngumpulkeun ongkosna ladang tina ngajualan pupuk kandang. Nepi ka bisa ka Mekah. Piraku balik ti Mekah jadi haji tai. Ulah kitu ka batur teh. Mending diajar milu karena kabungah batur. Ece bejana tahun hareup ece ka Mekah hajian heueuh nyai da panggilan di Kemenagna ece teh geus 12 tahun nunggu alhamdulillah tahun hareup ka Mekah ece milu bunga sing sehat sing panjang umur dina waktuna hajian sing jag-jag waringkas dijauhkeun tina balahi nyai amin nuhun ece geus didoakeun ece ge moal poho di tempat-tempat ijabah di Mekah di Madinah nyai didoakeun sing gampang nasibna ti Allah bisa haji bisa umroh. Hebat lamun gitu. Bener deh. Sok diajar melak cabe ameh jadi cabe, diajar melak hade ameh jadi had. Ulah melak bonteng jadi bonteng, melak goreng jadi goreng. Batur menang ka bunga manehna nu nyengsol. Teuing loba jelema kitu. Tatangga kabeli TV leuwih gede manehna nu muriang.
isukna dilongok ku CS na tukang ngagosip ini ke rumah sakit ngalongok ngadon ngagosip hareupeun nu gering ece kamari tetangga ece nu beli motor teh laporan ieu mah ayeuna mah salakina meuli mobil ece Avanza anyar ece paeh langsung astagfirullahaladzim eta penyakit panasan ku dunia ripuh. Hei, panasan mah mending ku ibadah. Batur saku masih sibuk na waktu minggonan masih bisa hadir piraku aing teu boga kegiatan masih mau ngaji bisa aing rek milu ngaji hebat nu kitu. Batur bisa berjamaah kamu sholat cek lalaki piraku aing teu bisa aing ngalengkah arek milu berjamaah hebat panasan karena ibadah. Batur bisa sodako aing bisa ieu harta numpuk jang naon lamun teu diibadahkeun arek milu jariah arek milu sodako kitu panasan mah. Hei Asep akang mah deudeuh jeung ece henteu panasan batur sodako akang mah tenang cicing bae batur berjamaah ih akang mah teu panasan. Akang teh henteu panasan mah jeung ece ngan stres geus we kitu ayeuna mah sok panasan mah kana ibadah ya hasil muludan kudu aya ulah balik muludan kelakuan kana ibadah kieu-kieu keneh teh aya kamajuan sok diajar kamajuan tingkatkeun sok resep kabita ningali batur ibadah jujur ibadah waktu ke di Mekah ek umrohna rek hajina nepi ka cerik-cerik salat cerik maca sholawat ge cerik ulah waka asup ka jero Masjidil Haram Bu Pak maaf karak di luar Masjidil Haram jamaah geus careurik ngerasa isin awal bulan kamarina kuring umroh hampir 200 jamaah milu babarengan nyampe ka Masjidil Haram diajarkeun halaman Masjidil Haram di absen hiji-hiji bisi jamaah katinggalin ya aki-aki gigireun teureun eureun ceurik kunaon sukuna kaleyak lain cekuring bah kunaon ceurik bae loba dosa keur ngorakna ieu preman bah kuring ge sarua loba dosa parek bebersih ieu kiai naon Masjid Haram namana iya hareupeun udah kakarak disangka hotel Masjid Haram teh iya kota langsung ngagoak hanya kali bejaan aing jadi ngariweuhkeun aing geus tepeh bah siap-siap masuk Masjidil Haram rek toab urang munteran Ka'bah talbiyah babarengan ayo jamaah ikuti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak asup babus salam kajero menghadap ke Ka'bah lurus ayo doanya ikuti Allahumma antas salam wa minkas salam mungkin asup kajero masjid jamaah di luar careurik begitu aya payuneun Ka'bah panon molotot hareupeun aya Ka'bah ngadadak areureun eta jamaah ceurik lamun ditanya saurang-saurang hampir mirip jawabanana kunaon Bu Pak ke di luar careurik begitu asup ka jero Masjidil Haram hareupeun aya Ka'bah hareupeun panon ngadadak eureun ceurik jawabanna mirip jawabanana teu aya nu pantes disombongkeun naon cenah teu aya nu pantes sombongkeun rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah harta rek disombongkeun maaf nepi ka Mekah ka Madinah urang ngarasakeun miskin ternyata loba nu leuwih beunghar orang Mekah meuli mobil anyar kaluaran 2024 awal mobil Lexus hargana 1,2 miliar ternyata ku manehna dipake ngakut embe menehang nyekek aing kanu bogana coba dibikeun ka aing mah jangan ngakut kardus aing berkat
menit dihargaan eta mobil mahal. Ari di urang kok sombong pedah loba harta karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga. Hei sadar batur ge nyahoeun salah lembur eta mobil teh 5 tahunan. Tiap pengkolan mending ngajerit eta mobil kredit remna kenceng. Ulah som ek nyombongkeun naon deui jabatan ek disombongkeun. Maaf ketika orang toab yang harapan Ka'bah nguriling Ka'bah jabatan teu aya nanaonan. Jenderal bintang 4 bintang teu dipapake lalaki KB seragam pakaian ketika toab ihram 2 helai kain putih atas bawah bari kaayaan sataranjang kal mayyit hanya ditutup dengan kain ihram jabatan teu dibawa. Kunaon balik teh Mekah jadi sombong karak naik jabatan saeutik mung nanya ka tatangga karak naik jabatan saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap. Sadar euy naik ka luhur teh ku sabab syariat dianteur ku nu handap. Bener teh sing sadar euy ketika cicing di luhur teh sing inget ka nu dihandap. Bener teh sabab nu dihandap mah eung itu menang jadi kadinya kek ongkos salah tapi bener eta keur di luhur sing inget ka nu dihandap sabab dihandap mah aduh bener ece engat atuh sia cicing wae lin pindah ka luhur. Cicing atuh maksudna ulah ngeres geura ke di luhur sing inget kan nu dihandap sabab nu dihandap maksudna naon Azeb? Maaf ketika ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga-harga nararae nu geus menang milih urang mah di luhur teu eungapeun naon sababna gajina gede proyekna miliaran. Tapi ketika ekonomi ancur-ancuran harga nararaek rakyat nu dihandap nu eungap kadinya aing maksudna asa kunaon hihi tadi geus dipilih cicing di luhur teh inget ka rakyat nu dihandap. Bener teh ayeuna keun aku paribasa nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat, dilaluhur makin makmur. Bener teh? Listrik neon tai kuda di kadutan. Ngarti teh ieu? Sarua. Listrik neon tai kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan teu naon-naon nu penting beuteung bapa beuteung ibu dilaluhur ngagerendutan. Ya iyalah kritik obrowan boleh, ngeritik membangun boleh. Nu dilarang kritik obroken ngeritik tapi ngaruksak. Bener tuh. Hitung-hitung elingan anu geus caricing di luhur jeung nu memeh cicing. Sabab sakedeung deui pemilu urang pemilu besar-besaran bener. Silakan beda gambar, silakan beda foto, tapi catat ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Beda boleh sabab hak politik masing-masing teu bisa dipaksakeun ngan urang kudu asak-asak ngejo bisi tutung tambagana kudu asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana. Leres teh silahkan beda tapi tetap silaturahmi jeung tatangga jeung dulur jeung guru dijaga. Ulah gara-gara beda kaos ustad jeung ustad teu patahnya di jalan teu ditu ka dieu teu ka ditu pang amprok di jalan nu teu ditu di deuleu duanana geus nyungsep di sawah lebok sia. Maaf Pak Ustad Pak Kiai maaf punten urang mengejar persatuan silaturahmi jamaah baelah leres teh
silahkan punya pilihan tong dipaksakan ngan meureunnan para kiai mere wawasan pilih anu bener-bener iman jeung taqwa ka Allah, pilih anu bener-bener nyaah ka para ulama, pilih anu bener-bener nyaah ka masyarakat jeung ka rakyatna, peduli ka masyarakat ka rakyat. Islam teu ngalarang sabab lamun Islam teu bawa pemimpin hancur leres. Tetap orang kudu boga pemimpin anu soleh solehah, tetap ngajaga silaturahmi, siap jaga persatuan kesatuan. Ulah nepi ka peres pemilihan pengajian rutinan bubar gara beda bendera ngancurkeun kana agama ai kitu mah leres. Tetap jaga silaturahmi insyaallah. Mudah-mudahan ku Allah diwere pemimpin anu saroleh, anu amanah, anu bener-bener nyaah ka rakyatna, amin. Oke, tetap ngabantu karena perjuangan agama Islam, amin ya Allah ya Rabbal. Ek nyombongkeun naon deui hareupeun Ka'bah, hayo kakasepan ek disombongkeun di lemur asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan ulin sia ka Mekah Rudi. Di Mekah jadi goreng loba nu leuwih kasep. Saudi jara rangkung, Turki mararancung, Libanon bararodas. Tak aing sok teu pede ai leumpang hareupeun hotel di Mekah. Atuh Saudi jangkung aing pendek, Turki mancung aing pesek, Libanon bodas aing geuneuh. Sok mundur aing ka tukang sorangan sok nu ganteng sia ti hareula bae lah. Bari syukuran ya Allah, nuhun saki abdi tiasa ka dieu deui, nuhun Gusti aing geus disyukuri mah teh diubaran burudul ti tukangeun jamaah Afrika negro. Aing nyelap gabung kadinya aing nu hurung. Alhamdulillah ulah som kagelisan ek disombongkeun ulin sia ka Mekah nopi. Nopi ulin ka Mekah kaditu sia teh jadi goreng, lain amin jadi goreng. Yuyun tati dengekeun Neneng Elis Rina sia Irma ulin. Ebah Yaya Acih dengekeun abisen ku aing kabeh. Si Uun aya eta Uun di mana-mana aya bae. Si Mimin, si Titin, masya Allah. Si Omah ya Acah geus capek aing ngabisena sok Acah dieu ke sing bener namanya siga panganten atuh Acah nopi CS na eta teh. Bo kagelisan urang ati sombong di Mekah weuh nanaonan di Mekah loba nu leuwih gelis. Libanon mah bening tak kuring lamun lempang hareupeun hotel sok teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan mata kunaon sih Neng ih Ciwitan bae nyeri ih molotot wae. Oh atuh lamun apeureum nu geulis katabrak pamajikan makin molotot tabrak bujur ontak. Astagfirullah. Ih pamajikan mah cemburuan banget, tandanya cinta. Ya iyalah nyerek teu cinta kumaha aing liarna unggal peuting tiap balik ka imah setor gede wae. Asal balik jam 12 jam 1 ka imah panto imah geus muka pamajikan geus ngajega nungguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Duh bangun Neng. Ya udahlah suara mobil kedengaran. Oh mana itu Ustad Njang mana da aya ngaranna ditulis dina buku agenda jadi pamajikan nyahoeun atuh kapaksa ku aing dikodok tah pas
terus ngitung amplop molor deui aing pantos sorangan ditinggalkeun. Hei bapak-bapak, peringatan kanyahoan ayeuna mah lamun bapak yang dipikannya aku pamajikan koncina eta kumaha doa geuning sia nu matre teh lain pamajikan aing leungeun kieu mah doa di mana-mana aya duitna kieu tanopi deuleu tata lamun kieu doa lamun kieu mun kudu dilatih heula ih ibu-ibu malotot ulah mun apek Asep hirup mah ieu mah di dunia euy lain butuh doa wae duit ge penting da kiai moal boga pasantren lamun syariat teu boga duit jangan ngabangunna moal boga musola masjid mewah lamun syariat teu boga duit jangan ngabangunna wajib neangan duit jang bekal ibadah yang pantaran orang jelema biasa kieu mah butuh ku dunya jang nyampurnakeun ibu nutupan aurat wajib muslimat kabeh nutupan aurat wajib tiung busana muslimah lain menang nyeun sorangan batur nu nyieun geuning dipake ku ibu hayang kabawa ibadah jang nutupan aurat saha nu nyieunna batur nu nyieun geuning dipake ku ibu yang nutupan aurat dibeli make duit yang bekal makana ka kiai ka ustad ulah mitnah bae ustad mah kudu ikhlas maksud Allah ustad ge jelema lain tong ngeret butuh doa ejeng eta butuh doa ejeng yang bakal ka ustad ulah nyebut ikhlas teu digaji ku negara tetep ngajalankeun tugas naon tugasna ngabangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia di lembur-lembur nu dibangun keimanan bener teu sabab amanat tiwage Rudolf Supratman lamun Indonesia yang nangtung kuat dua nu dibangun nu kahiji jiwa nu kadua ngabangun badan bener non bangunan badan jalan aralus gedung-gedung aralus tapi maaf lamun jiwa na teu dibangun ku keimanan musibah moal eureun-eureun jalan mah mewah gedung mewah nganu ngabangunna imana teu dibangun akhirna duit rakyat triliunan laleungit dirampogan bener makanya jiwa heula nu kudu dibangun ku keimanan bangunlah jiwa heula bener bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia tuh dua Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia aing ke mantan jelikan aing drijen jelikan mah aing kompan meureun nu kudu dibangun jiwa heula sanu ngabangun jiwa sanu ngabangun jiwa para ulama para kiai para asatid digaji teu ku negara pernah teh aya ribuan ustad nungtut yang digaji demo ka Jakarta aya teu ulah ngomong ikhlas ka para ustad mah teu digaji ku negara tetep ngajalankeun tugas bener sok aya ustad cenah menta ka santrina geuning udunan sabulan 50.000 wajar sabab aya bayareun make duit naon listrik di majelis make setrum nanti PLN kudu dibai make nya 50.000 mah loba leuwih na tuh
wajar jang biaya ustad sapopoe atuh jang meuli rokok da ustadna ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq sabab dalilna kuat eta ustad la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud. Ya Allah, loba leuwihna atuh jang kesejahteraan ustadna da teu digaji ku negara, bener teu? Bantulah perjuangan ustad. Da geus berhasil mah anak urang saroleh jadi ahli ibadah menang didik ustad, geuning indung bapana nu bagja dunia akhirat. Sabab eta budak soleh ahli ibadah menang didik kiai bakal nyafaatan indung bapana di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanon tuh mau ke duit wae nu gratis di Indonesia mah bener serba make duit ad-dunya bid duit wa ma fid duit sakit ad-dunya bid duit gosit ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus bener tuh. Depi ka ngahejeun di WC umum terminal mayar sabaraha di Bekasi 2000 berarti akur keneh jeung di Cikampek masih 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Silahkan presiden berganti, bupati berganti, silahkan pejabat berganti, tapi tetap harga ngising 2000. Lamun aya kenaikan harga ngising demo aing ka Jakarta, turunkan harga modal. Tapi ibu-ibu di dia kudu milu demo nanya marawa baligo gambar tai najis. Pernah aing ngalaman di WC umum terminal Bekasi teu mayar meuni era digerewekeun ku nu jaga WC haji pelit astagfirullah. Ayo non bang bayar ji men berangkat bae pantainya aya sia di dinya sabaraha 2000 ji tah 5000 cepat pulangan kembalianana receh ji ngising deui. Oh daripada lapur duit aing mending aing ka jero deui ngadon ngahuleng aing di jero betu keluarnya 1000 lumayan 1000 ge receh ji kana hitutkeun pret 1000-eun bebeakan pulangan modal kana hitut. Lain nyengir mikir sate uun he dengekeun kana pengajian kana agama mah susah berkorban na kunaon sep nu kitu bae dibahas loba umat Islam geus teu adil sih. Jangan ngabelaan pendidikan umum, ngabiayaan pendidikan umum ratusan ribu jutaan wani mayar. Tapi jangan pendidikan agama di majelis di pesantren indung bapana hese malah layar. Mas kursus komputer mah kursus komputer 300.000 mah bayar. Pak kursus bahasa Inggris bah 500.000 bayar. Pak cek pak kiai di majelis aya nama infak sebulanna 50.000 santri wajib infak bejakeun ka kiai. Engke mah engke sia mah engke disakaliguskeun satauneun nepi ka henteuna tak tatangga aing ustad meuni karuru kasedotan ikhlas lain nyengir mikir siap ngabantu perjuangan para ustad siap depan geus berhasil majang anak urang-urang keneh bener teu siapkan kudu loba ustad aya pengganti imam pengganti khotib kudu disiapkan ti ayeuna pengganti pejabat mah balatak pejabat can areureun geus loba nu hayang jadi pejabat bener komo artis mah jutaan calonna ieu ulama kiai susah neangan ganti. Namun di dia aya dangdutan artis teu datang ece bisa ngagantian heula. Tapi lamun kiai hiji-hijina di lemur urang susah neangan ganti. Rek salat maghrib bapak-bapak di musola sing haruleng bae
jadi teu salat teh atuh jadi can mulai yai can datang. Untung aya RT datang sugan tarek imaman malah pengumuman. Bapak-bapak pantes orang nunggu lila ya kiai teu datang biaya kabar kiai gering mencret berat dikarenakeun kiai gering kapaksa magrib malam ieu sementara ku kuring diliburkeun si goblok eta aya magrib libur sagala rupa. Jemaah berontak teu bisa teh teruskeun salat. Imam saha RT maju RT muriang digitukeun. Pan kuring mah tarang imaman, maaf teh aingnya hosiakeun leutik baheula ngaji. Piraku surat pendek teh apal, nya apal sih. Tapi kan kuring tarang imaman daripada perek teh. Ridho RT maksakeun. Maklum supir tembak. Pabelit gas jeung rem. Fatihah mah lancar. Nepi ka waladhdallin amin. Anu nyeletuk makmum di tukang. Dasar barodok kabeh ta makmum malah ngomong keur salat. Teu sangka RT aing. Ternyata ustad ya RT. Wuh, RT disebut ustad bekah liang irungna. Ayo nu muji. Nu tadi narek maca kulhu malah tabat dibaca. Atuh sia kakarak ngimaman jadi grogi. Ngan kapuji manehanana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Aduh aing ka mana. Eta mikiran pujian. Tabat jadi poho. Kemana? Siapkan berkat aing. Ya Allah, akhirnya gagal. Geus diampura. Bu, nempona ka dieu atuh. Ulah nempo protokol ka aing ka dieu ho. Aing nu ceramahna ka dieu. Bu. Akhirnya gagal eta salat, RT na teu bisa neruskeun maca tabat ceurik di hareup. Bari nangtung imaman atuh makmum kabeh milu ceurik disangka ku makmum eta ayat pisediheun. Makmum sing gerewek di tukang geus atuh teh geus sakirana teu kuat mah geus. RT asa didukung bari nangtung kieu muter ka tukang balik nu sarolat kabeh baralik bari nangtung kieu. Datang ka imahna masing-masing pamajikanana kabeh kararaget. Aya naon Kang balik salat maghrib careurik. RT bisa diheun salatna. Aing kapok moal salat deui goblok. Aya nu kapok moal salat deui da sedih cenah. Kacau eta. Tapi lain RT di dia lain di Australia karena itu RT. Ya Allah, Bu hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maaf lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara ibadah haji umroh. Lantas gara-gara apa kita umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawaban dengan ukur hiji nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Ya nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain gara-gara aya cinta sejatina Kangjeng Nabi ka umatna ka urang. Wajarlah disambut sapaah Nabi KDP mahsyar keur hidup di dunia ayeuna kumaha dijemputna ku ngagungkeun maulid Nabi. Wajarlah mulut geus lewat silih mulut geus lewat Jumadil awal gerek akhir urang dieu masih kena muludan. Naon sababna? Hayang menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Eta bae alasanna mah
bisa nu nanyakeun nah bulan mulut geus liwat masih muludan bae, jawab dengan tegas, yang namanya cinta sejati gak pernah mengenal waktu, kapanpun bisa dibuktikan. Leres teh, leres teh. Hayang urang teh sapaahna Kangjeng pan saur Kangjeng Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Geus ieu ngobrol wae teu didengekeun ceramah aing. Ah bohong sia, atuh sia milu ceramah di dinya, naik atuh ka di kaluhur. Teta kelompok opatan ta CS na ta da batur mah caricing cicing mun ngaganggu kuring mal bener ya ceramah rek beresan ayeuna. Bo hayang menang syafaah Nabi, Nabi ngajanjian syafaah kaula de fi kiamah eta teh hak, yakin bener ayana. Sing sajelema nu percaya kana syafaah kaula maka eta jelema moal menang syafaah. Wajar muludan geus liwat ku urang masih diagungkeun Nabi, bener bener teh. Sok sarajan aya sebagian pihak anu ngabid'ahkeun. Maaf, ahli sunnah wal jamaah tetap istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal. Pajarkeun cenah muludan eueuh ti ditu na ai can beuki cicing bae. Tolonglah hargai perbedaan, betul? Anda senang syukur, Anda nggak senang nggak suka diem, benar. Ulah nyebutkeun eueuh ti dituna di Cikampek ke nyelap nu kitu aya. Pak Haji rek ka mana muludan eueuh ti dituna Pak Haji pan aing teu ngeunah digitukeun. Aja ngomongnan bieu nya muludan eueuh ti dituna Pak Haji Aisyah iraha ti ditu pan ngahuleng digitukeun. Maksudna naon Pak Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh ti dituna Pak Haji. Heuh ayeuna aing nanya sia iraha ti ditu. Panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui. Makin lieur eta jelema dikitukeun. Kok Pak Haji jadi kitu bohongan sia kitu. Atuh lamun embung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu. Aing teresep kanu kitu. Senang silahkan, bagus, nggak senang di